Salam Kalamenta. Santuikeun. Bener wani kasbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai-balai sadayana Mang Badul aya nampakeun ungatna beungeutna ka balai-balai sadaya. Ieu mah PDW tuh kumaha we neangan duit teu cukup di PP pungkul. Mang Badul ayeuna hoyong ngadamel konten sareng budak Kalamenta. Hoyong ngupas sejarahna Kalamenta kumaha mimiti dibangunna Kalamenta dibangunnya da imah ngupas sejarahna Kalamenta eta lah dina mah ti mimiti Kalamenta saha pimpinanna satanya namina Kalamenta namina naon heula urang ke tataros geditunya orang kasih Kalamenta enak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya Badul ya urang ngaguar urang ngayekeun sejarahna Kalamenta. Kalamenta teh ti manana sareng pimpinanana urang guar sadaya nanya di dieu ayeuna aya perwakilan ti Kalamenta nyaeta sana teh Cep Iki aya sok dipanggil saha Jang Kosim. sok dipanggil saha Bokir we Sumir kieu kami di Kalamenta mana jabatan Ieu mah sagala ieu we sagala di kat ragap lah ieu. Alhamdulillahnya talacan orang kataros anu ieuna gitu pertama berdirina Kalamenta iraha sareng tahun iraha. Kalamenta mah perkiraan mah di 2000 aya 16 nya wes. Ya. Dah. Ya, Di 2016 saat acara teh terus gaduh rombongan deui pan baraya sareng Patanyala. Oh, serta acan Kalamenta teh Patanjala sareng baraya heula gitu. Nuhun. Ada mulai eta tah ku sabab meureun teu saha teh sajalan. Nuhun. Di baraya teh pecah. Janten ngadamel Patanjala, di Patanyala teu sinkron di wae tah. Untungna teh nyalah iseng-iseng ngadamel kedok. Nuhun. Tah jadinya teh aya implangan urang ngadamel di grup ye. Naon tuhnya yang ngaranna tah timbul we ieu kedok ieu tadi namian mun Kalamenta teh ka ieu iya nya Kalamenta teh tah pami ti pertama baraya Patanjala Kalamenta pimpinanna teh benten-benten atau kumaha benten-benten aya ti baraya kabungut saha kapungkur mah aya Irman tah mung teu ieu lah kirang kumaha jalan sareng budak kitu nya yang sareng kirang mendalami lah masalah nu kitu mah. Tah nu kadua oge sami ku Irman di wae. Nuhun Patanyala ayeuna ku ieu naon teh Mangali eta mah aya pimpinan Kalamenta aya teh ku Mangali. Anu serta acarana janten sekretaris di Patanyala di pimpinan gitu. Nah baraya sadaya tah pami linggihna kan baca terang teh linggihna teh di mana Kalamenta teh? Kalamenta mah di Ujung Berung, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung di Kampung Ranca. Kampung Ranca ada budak. Nah, ke Mang Badul di pasihan ke kontakna di Palihanap bilih hoyong nanggap Kalamenta. Bilih mah teh piarian we. Namina teh rea Kalamenta di channel sanes ge aya da. Nah, gitu cenanya jam bukir sasaran teh. Da saur ieu teh mah anu katelahna mah di Kalamenta mah Mang Uwes teh nya. Nuhun, tapi Mang Uwes teh nuju rumah wadah teh beneran. Di Gero. Nu di Gero da ieu tabuh. Sabaraha ieu? Tabuh 1 Ieu teh syutingna kontenna teh tah kitu sasawana teh. Tah ai nu ngadamel ieu Kalamenta saha? Mang Uwes. Di nu kedok Bang Barongan sadayana ku Mang Uwes. Tah pami Kalamenta garapanna teh sagala digarap tapi dog-dog hungkul Kalamenta. Nya
pami berudakna ieu benyang aya aya reakna aya karindingan aya aya tarawangsa aya tarawangsa aya aya alhamdulillah di Kalamenta segala aya sama budak bandrek sareng pacigeur oh eta mah terus ieu gitu lah ieu teh hilap geuning nya abi teh tak can ngaeukeun ngaeukeun ieu teh syutingna rapi ngademel konten teh ieu di Saung Kalamenta ieu name launching teh mingguan kamari lah alhamdulillah nya terus ada iyalah majeng gitu di teh ku Mang Wes ieu teh salam Kalamenta santuikeun bener wani kasbon mantap